Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Pusing kunaon Ki? Pusing ningali pamimpin loba anu korupsi. Geninganan nya Ki. Cek saha maneh nyanyahoanan. Ki Kampak mah wani carita, carita naon? Ayeuna maklum loba rakyat nu nepikeun ka sangsara. Geuningan sangsara Ki. Ayeuna kumaha atuh? Zaman ayeuna loba pamimpin, loba anu teu areling, loba anu sok ngalebok hak-hak rakyat. Hak rakyat nu mana Ki? Mulai tinu leutik nepikeun ka luhur loba anu wani nyipol. Nyipol naon? Nyaeta korupsi, ngalebok hak rakyat. Tah eta teh teu meunang. Jadi ulah sampai penyakit korupsi diingu di Indonesia ku para pamimpin. Jadi eta teh naon yang sarakeun rakyat. Ayeuna rakyat mah istilahna duit saeutik oge bisa manfaat komo kaum jompo nya anu teu barisa usaha. Duit saeutik bisa manfaat. Ayeuna komo lamun 50.000 nya ku duit 20.000 ge atanapi 30.000, lamun ku rakyat leutik mah ku jompo bisa manfaat, bisa dibelikeun asin kuateun sabulaneun mah. Lamun teu kitu meunang di mana para jompo atuh duitna mun teu ku urang dibere teu ngahasilkeun duit da manehna mah geus jala rompo gitu kan. Tah ulah sampai poho demi kehidupan mewah urang sorangan tapi poho ka jompo, poho ka yatim, teu meunang. Korupsi teh eta teh naon nu diharamkeun ku agama ge, cacakan hirup di dunya ku negara ge geus diatur dina undang-undang. Korupsi mah teu meunang. Jauhi korupsi lamun ngajabat boh kasaha ge. Ki Kampak wani ngomong ngabela rakyat. Ulah sampai rakyat nu jadi korban, jadi tumbal. Teu meunang atas nama rakyat itu ieu, atas nama rakyat teu meunang eta teh. Heug ngalakukeun korupsi tah ieu pamimpin anu gagal nu bobrok nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.